Satu acan ngalanjutkeun videona alangkah halusna di subscribe sabab subscribe eta gratis. Selamat nonton, enjoy. Assalamualaikum sampurasun guys. Abdi ayeuna sareng rencangan abdi tos aya di Curug Panganten nu lokasina di Parompong. Ayeuna arurang bade ka curugna nu aya di handap. Ya kieu suasana anu di jalan. Perjuangan arurang ka curug dia kieu. Kedeng deui ayeuna arurang tos rek nyampe ka curugna. Ya perjalanan sakedap deui. Padang guys. Ya kieu suasana. Nah guys, handapna kieu guys. Masih suasanana alam kene. Aduh guys, ternyata arurang nyasar. Jadi ekspedisi nama guys. Ekspedisi. Masih suasana alam pisan guys. Keun teh bahasa naon? Keung teh masih Sunda. Serem. Geus lah guys. Baca. Jadi misalnya alurang eka Curug Panganten aya dua jalan. Pas eta jalan nu ti hareup ena lewat jalan Tupang. Ayeuna urang handap. Itu mah bukan naon. Emang sih teu jiga kieu di mah wah semen apa gitu tangga pasti ka handap. Ngan lewat ditu mah leuwih lieur, leueur. Leuwih leueur anu. Heeh. Emang itu lewat tangga. Oh bener. Hah? Wah di dia. Da urang mah berarti nuturkeun jalan ka dieu misalnya ka hareup. Tuh itu curugna lewat dia.
Oh benar. Nah, menarik. Oh. Oh, kita anjing ribu. Berarti lebih deket lewat tukang. Tuh kan banyak sayur. Bolot dong. Aduh, nyangkut. Sarua kamari orang itu tuh. Orang geus arek ka handap nyaeta ka curugna dia kieu guys jalana. Aduh ini penuh perjuangan pisan rek bade ka handap curug teh. Ternyata teh kieu guys Terbengkalai. ke Karawat pastina mah teu sagampang nu aya nu di pikiran urang ternyata bade ka curug teh. Wah, cair. Cair guys. Nggak baca.
becek. Alhamdulillah guys, arurang tos nyampe di curugna. Tiga kieu curugna, tiris pisan yang bawa lokot deui nya. Hampura. Tingali cainat tarif itu ayeuna mah. Orang lanjut tuh. Halo guys, ayeuna arurang atas nepi di Curug Panganten. Tah, ieu kaayaan caina. Tarik diluhur dari kahanap. Serem ieu. Tarik. Abdi jeung babaturan abdi ayeuna tuh kayak di Curug Panganten nya eta curug anu aya di katinggian 1050 meter di atas di luhur permukaan laut anu di Desa Barat Kecamatan Cisarua. Curug Panganten boga cai terjun sekitar 50 meteran anu labuhna cai katempo seperti kristal nu berkilau tidak ka hatipa sinar matahari. Curug Panganten nyaeta aya di wilayah wisata alam Katumiri. Tempatna ieu berada di Jalan Raya Cihanjuang kilometer 5,5. Sebelum arurang ka dieu ini ngaranna nyaeta Curug Manglayang. Tetap kepercayaan masyarakat di dieu nyaeta sapasang panganten anu pupus bunuh diri dengan terjun atawa versi lain hanyut ku arus curugna nu deras. Matakna curug ieu dingaranan Curug Panganten. Sekian penjelasan di arurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang tak tunjungan yang tempat. Mohon maaf bila ada kesalahan serta dengan kamu kata-katana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.